Di antara ratusan bahkan ribuan jenis golok nu beredar di Indonesia baraya khususnya di tanah Jawa Barat, aya salah sahiji bedog anu istimewa boh tina segi bahan jeung proses pembuatanana oge dina sajarahna nyaeta bedog Ciomas baraya tangtos baraya tos uninga gitunya kana bahasa atanapi kana nami bedog Ciomas. Bedog Ciomas teh bedog anu dibuat jeung berasal ti Ciomas baraya. Nu jadi istimewa tina bedog Ciomas baraya hiji bahana, kadua proses jeung ritualna baraya. Luar biasana bedog Ciomas teu tiasa didamel sakaba-kaba. Waktosna ngan saukur didamel di bulan Mulud jeung empuna ge ditangtoskeun teu sakahoyong. Nah, malihan mah bedog Ciomas aya ritualna nyaeta ngawinkeun antara bedogna jeung palu nu nempakna nyaeta godam denok tea baraya. Nah, kusabab ritualna istimewa, bahana istimewa, jeung sajarahna istimewa, sehingga bedog Ciomas hargana ge istimewa baraya alias mahal teh lamun cek orang awam mah, tapi lamun cek pelestari jeung penghobi mah eueuh harga anu mahal kitunya. Nah, kusabab kitu bisi dipalsukeun meureunanya maka bedog Ciomas mah ngagaduhan sertifikat baraya, sertifikat bukti keaslian. Teu tah di dieu dijelaskeun ieu teh bedog lebetna bedog model salam nunggal. Naon salam nunggal teh? Model bilahna. Model bilah ieu disebatna salam nunggal. Ai perahna model naon? Model Satria Banten baraya. Tah ieu model perahna teu. Terus bilahna nyaeta tina bahan besi sulangkar baraya, saurna besi murni nu campur jeung meteorit. Eta teh luar biasanya hargana ieu nya kisaranna pokona mah ngajuta gitunya. Kaum mendang-mending mah entong lah nya teh ngan aya resep reueus jeung hayang ngalestarikeun mah ieu wajib jadi salah sahiji koleksi nu aya di rumah baraya.